Ibu-ibu ulah wara centil kudu sadar di imahna aya salaki. Sim kuring 40 tahun bakal nolak diheureyan kuno umur 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku izin jeung urang sadaya gempa ke tempat moga-moga sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempat nakaluluputan tanggah tempat nakalelepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, para ustad, para kiai, para ajengan, ketua MUI, DMI, anu kusim kuring dipihormat, guruwaneun pikeun sim kuring, ais pangampih pupuhu lemur, jaro mun di dieu mah, para kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD, ibu miwah bapak sadaya, anu hadir di ieu tempat kalayan ngabogaan tujuan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geratanya kaajengan anu deket. Naon gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kenyataan baroga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu ulah pasea tapi naha ustad ge osok pasea. Kabeh ge apal ibu ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik yang motrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek hanya sebatas apal can jadi amal. Di mana atuh eta ilmu saha jelema nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji, jelema nu bersih hate. Matak nu kudu ku urang dibersihan lain beungeut-beungeut teuing tah hate. Ibu menang di wedak pek bae, menang di lipstik pek bae ngan kudu bareng jeung amis budi. Ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum pamatuk. Batur moal ngahargaan wedak, batur moal ngahargaan lipstik, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka kunci kehidupan adalah hate. Tiung saragam, baju saragam, keurna nahaon, tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tah poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi ge sarua, tapi naha bet pasea berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hatena. Matak nu ngaran kahirupan mah keur naon? Ngalusan awak da kena kuruksak. Pan ibu teh baheula mah bentangna Banten, geuning ayeuna mah leungit eta bentang. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh hentuan seuri lucu. Nini beak huntu seuri keeh. Aki-aki ngadar sukro baheula dorok-dok mata keresut nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Mata geuning jalma teh dialus-alus ge keukeuh keuna kuruksa. Bangke teri, bangke hayam, bangke lauk masih kena aya hargaan, tapi sagelis-gelisna manusia maot teuneun di pasar moal pernah aya hargaan. Matak jelema nu hade nu sampurna tah ngalusan mah eusi hate nu sabenerna. Matak ieu pangaosan alus cantang tu jadi alus lamun hatena kotor. Pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah ka tempo akhlak nu alus.
Pangaosan alus hate kotor jelema gigireun ge bakal jadi omong deket jeung si eta ku bau kelekna yai mata kade well mata kumantung hate Pak hirup manusia ukur disebut ustad disebut kiai disebut ajengan he ku manusia da ku Allah mah teuing saha matak tong legeg teuing tong bangga teuing disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nah bisi eueuh gawena sabab tugas ustad tugas kiai tugas ajengan teh gawena berat warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang ngacung ustad mana anu baru sampean ladang tahajud lamun mah di Banten aya anu baru sampean lain ladang tahajud eta mah asam urat maka dibawa karena tugas nama geuning urang teh karek disebut batur mataknana gerhana disebut al-mukarram mung disebut kiai hoream disebut ustad oge teu sararudi naha sabab kuring can mejeh can pantes disebut ustad lantaran kuring can bisa migawe karena perkara warisan nabina lamun kangjeng nabi sodakoh masjidna gede fakir katulungan yatim kabelaan tatangga katalang nu bingung katulung tapi nabi jujur katempona sangsara tapi fakir miskin kabelaan pan urang mah katemu beunghar tapi fakir miskin teu kabelaan nabi imahna butut tapi masjid gede saha nu ngabangun Nabi Muhammad coba urang andai kata boga duit 1 M milih nyeun imah milih nyeun masjid alus milih nyeun imah tanya kuring nana gerhana eta kitu bebengok maneh abdi nya pasti sarua milih imah berarti ibu jeung kuring teh sarupa naon palebah sarupana sarua bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge osok matak sesama jelema nu osok dina nyieun kagorengan entong sok nyaritakeun kagorengan batur da urang ge osok goreng jiga batur tong nyaritakeun kasalahan batur da urang ge osok salah jiga batur tong ngomongkeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga well ayeuna ibu di jilbab heukeun bae da baheula mah ibu teh cadu ayeuna daek di jilbab tong sok fanatik kanu teu di jilbab naha apan ibu ge ngalaman jiga si itu teu di jilbab ayeuna urang geus di jilbab juga ngancam ka batur di jilbab hayang ka neraka kumaha si itu maneh kitu sote ayeuna bari teu mah sarua jeung aing bapak daek ka masjid heuh ayeuna saha baheula pan baheula mah ngalaman ngedul ayeuna geus daek nepak dada dina kelek asa aing pang masjidna nepi ka kanu teu ka masjid teh hohoak jeung sesentak cing atuh euy nyieun masjid teh arusian kumaha ceuk batur maneh ayeuna kitu sote baheula mah gapleh jeung aing matak nu ngaran hirup tong coba-coba ngawiwirang batur da urang ge sakapeung boga kawirang anu sarupa jeung batur nana gerhana dihargaan ku batur lain sabenerna kuring nu berharga tapi Allah nutupan aib kuring ibu oge dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi hakikatnya ibu ditutupan aibna ku Allah jadi Allah nutupan aib ibu Allah nutupan aib kuring naha ari manusia bet ngabongkar aib tinggal nanya ari si eta makhluk ti mana moal aya di alam dunia jelema nu jiga malaikat tanpa salah tanpa bener matak manusia mah cicingna di tengah osok salah jeung osok bener nana gerhana ge sarua palebah ngomong tahajud mau popolotot ka batur tahajud yo toong ka Bandung nu ngomong tahajud molor Pak lamun nerangkeun sodakoh bati era innamal sodaqota lil fuqara sarodakoh yang sodakoh teh mage rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh isuk yatim kabere masjid kasumbang miskin kabantu kuring manu ngomongna boro-boro isuk ayeuna ge kuring lain sodakoh tapi ngadudut ladang sodakoh mana bukti sakedeung deui ceramah enggesan bakal aya anu ngudag kana mobil punten ieu mah sodakohna bari culang ceuleung bari ditampa kumaha make jeung ditarima heuda butuh jadi kadang-kadang agama eleh ku pangabutuh nana gerana tahun hareup ulem deui tong dibayar datang moal suudon ibu teh aya panya urang bareres hate teh mau kujung moal datang di ulam lagi acan buah datang buah henteu jeung moal anggar nu ngaran hirup manusia mah kena ku nafsu
Mata gunana nabi gunana wahyu keur ngaleungitkeun nafsu. Ibu pasea jeung salaki lamun ngagunakeun nafsu jadi pasea. Kadang-kadang ragrag talak budak jadi korban, rumah tangga jadi hancur. Nah udah ibu atuh bibirna kuat yai ka salaki teh. Duit saeutik being mah kana naeun. Sedih. Well. Lain kudu kitu, pasea ka salaki si bagong. Salaki dianggap bagong. Untung salakina pinter, aduh nyebut bagong berarti sapeuting aing hees jeung bikangna. Kurumuy anak bari nanya, mamah bagong, bapak bagong, ari abdi anak begu merenjang. Nanaonan ngaledek bari eta teh salaki urang, dahar jeung urang, sare jeung urang, sagala rupa jeung urang. Aiteun diledek nu kitu awewe obok nya dipoyok nya dia lebok. Aduh well. Keheul ganti atuh lamun ibu nafsu teh ku wahyu amek ka salaki wiridan. Mun keur pasea teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amek keneh yasin. Ditangkep ku salaki dibere duit 3 juta, kumaha cek ibu sadaqallahul adzim. Dina paehna ge keur wiridan. Tah ieu antara wahyu jeung nafsu. Matak teu satiap jalma pangaosan bareng jeung wahyu, teu satiap jelema ceramah bareng jeung wahyu, teu satiap jelema salat bareng jeung wahyu, teu satiap jelema maca Quran bareng jeung wahyu. Boa-boa init ka masjid bareng jeung nafsu sehingga kadituna asa aing pang masjidna. Teu saeutik pengajian bareng jeung nafsu asa aing pan pangaosanana. Teu saeutik penceramah bareng jeung nafsu asa aing pang hebatna jeung pang alusna. Padahal nu ngaran hirup ukur disebut pinter kudu bodoh. Maka saenggeus jelema pinter kudu bisa ngoncoran jelema bodoh, tapi kenyataan jelema pinter ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Jelema beunghar disebut beunghar kudu miskin. Bari si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana tahlilan, aya nu maot pangheulana ngurebkeun. Mata lamun di dia aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna hareboskeun, mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusa ulah coba-coba goreng jeung batur, deuk kitu deuk kieu, manusa mah butuh ku batur. Make tiung menang batur, make baju menang batur, make calana menang batur, imah dijieun ku batur. Selop oge menang pabrik batur, maot oge diboehan batur, salat oge di salatan batur. Maka keur jelema nu sok goreng jeung batur, na ari si laing rek hirup sorangan lur. Well, keukeuh urang mah butuh ku batur. Matak balik konsep hirup adalah hate. Bener? Jelema nu hatena alus maka bakal cicing dina angka kosong. Jelema nu kosong bakal nyokot ilmu tina sagala rupa perkara. Ibu eta teh ilmu ibu. Rambut halis, kumis, janggot, bulu dada, bulu bitis eta teh ilmu. Rambut manyangan pan halis mah teu manyangan. Teu kabayang lamun ibu halis panjang. Diulem ceramah kuring ka dieu teu sudi datang. Nah karareueung nempuna ge atuh. Matak nu ngaran hakikat hirup mah gumantung eusi hatena. Bener. Awak belang leuwih alus katimbang belang na hate. Awak alus belang hate kadongdong ge alus luar rumet eusi. Belang awakna alus hatena eta nu leuwih berharga. Matak hakikat nu ngaran kahirupan tong sok lalajo cangkang tapi tempo eusi tina eta cangkang. Iya pangajian teh karek cangkang atuh. Cantang tuh jadi buah balik teh dia ge ngomongkeun urang. Eta ustadana nu TikTok teh goreng geuning aslina mah takol ku mie ku aing geura. Tuh. Jelema nu kosong hate, anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Mata kuring di Cimaung panggih jeung anjing teu wani maledog anjing karunya. Malahan ka anjing telentong punten we cing teh pun guru. Kumaha ceuk tetangga rada gelo. Nah nyebut nu gelo maknya guruna anjing. Kali-kali mah urang guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis najisna baham anjing
masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najis na baha manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur weh matak nu kieu nu kudu dijaga teh ibu biwir lain ngocobrot wae ngomongkeun batur we tapi da Allah mah maha adil bisa di dia ibu-ibu nu sok ngomongkeun batur antep Pak tong dicarekan ngalawan si eta mah engke ge eureun sorangan di mana geus nyeri huntu bapak-bapak galak ka pamajikan mus-mus cekok mus-mus nalapung mus-mus najong sing sabar ibu bisa boga salaki galak keun tungguan ku waktu engke oge gempor aing ngaran keur gempor pan moal bisa ngejejak-jejak acan samemeh Allah nyiptakeun panyakit keur ngareureuhkeun manusia tina doraka urang diberekeun umur meningge gewat omean samemeh Allah nyiksa ku mangrupakeun panyakit Bandungan kolot baheula panyakitna eueuh naon-naon pira kadaroromeheun naha sabab doraka kolot baheula jauh jeung kadorakaan anu ayeuna ka indungna hormat ka bapana someah ka saluhureun hormat ka sahandapeun nyaah antara Islam jeung Islam tara pernah papaseaan antara urang jeung urang silih talingakeun jeung perhatian disebut silih wangi silih sengitan antara pejabat jeung rakyatna antara rakyat jeung pejabatna pan ayeuna mah ngadon silih dongengkeun teu beres-beres nu ngaran hirup sakadar disebut pejabat ke ku rakyat mata lamun jug nyaralon deuk nyalon kades deuk nyalon camat deuk nyalon bupati deuk nyalon gubernur deuk nyalon presiden eureun rakyat tong nyoblos jadi moal matakna keur nujara di pejabat turun atuh ka rakyat hargaan beuteung rakyat sing wawuh kana kahayang rakyat kudu nyaho kana kabingung rakyat sabab si lalaing jadi teh karena dicoblos ku rakyat bener lain alus dina kampanye aya geus kampanye les ngaleungit ka alam gaib dina politik ulah pernah ibarat ngadorong mobil mogok nu capek ibu nulung se ibu nu ripuh ibu geus maju ibu mah nepi ka ripuh si itu mah nangeuy gado gegenahan tong sok kitu dina kahirupan moal aya pejabat tanpa ayana rakyat jaradi pejabat eueuh rakyat narek mingpin cucunguk matak hargaan atuh rakyat jelema beunghar ge disebut beunghar kudu miskin maka jelema beunghar kudu bisa ngahargaan kanu miskin Allah dengekeun nah ibu juga nu boga dendam jadi jelema beunghar ge disebut beunghar teh kudu miskin da moal aya nu beunghar lamun eueuh nu miskin matak geus jala di beunghar tuh gerak longok si miskin bantuan yatim gerak urus tuh si miskin tah gerak tulungan tah nu bingung gerak talang tah nu susah tah eta teh tugas jelema balaleunghar lain imah beunghar teh yai boga kongkorong edeng-edeng lempang darah rongko nepi ka geuleuh pingol teh dieu nepi ka dieu gigi brig hayu urang pangausan hayang ditakol ku mik gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger balik masarua gedong sigrong kanu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah ge anger dianterkeun mah ku pasaran matak nu ngaran hirup kudu bisa jadi jelema silih ajenan jeung silih hargaan minimal urang maot loba jelema nu ngadoakeun aduh jigana ceramah kieu mah ngartieun nya seuri nya ungeuk nya sadar dan kitu teh lain batur-batur teuing heuh urang sararea teh kitu korek boga kongkorong ge jepret foto asupkeun kana Facebook 40 gram ti salaki kumaha sia we ah aral atuh da nama ke jeung kudu disombongkeun bener dah kakat ibadah mah cantang tuh ayeuna ibu datang ke pengajian ibadah nyao ah tuh no ibadah asli manu teu datang ka dieu ditanya ku salaki naha teu pangaosan hiji abdi can gaduh izin ti salaki pan teu meunang kaluar ti imah tanpa izin jeung salaki taboa ieu ya matak bisi can baroga izin mending balik cek urang mah da
Diomongeun. Dua, cek ibu nanti ayah nama nges we tong mikiran pangaosan ustad lagi jauh tuluy emak geus masak geus nyambel urang dahar we dekul dahar jeung salakina ibadah nges dahar leo sare dekul ngaladenan salakina penting ieu bisi teu percaya toong jug hiji-hiji ibadah eta ibadah nu paling paur ieu ayeuna salaki ibu keur pepelengkingan dina kursi nungguan ibu balik balik jam 12 ditanya ku salaki ti mana kumaha cek ibu mau kajung ti mananya pangaosan atuh matakna cek aing ge datang ka pengajian teh tina beres pengajian ngadon pasea berarti barokah maleungit matak cantang tuh ibu salat kuring salat cantang tuh dibawa akhlak salat mah cantang tuh salat bacaan anak alus tapi cantang tuh bibir alus omongan kata tangga ejeng dulur teu saeutik bacaan salat alus tapi loba tatangga nyeri hate ku bibir urang bacaan salat nu mana nu keur dipari gawe bener dalamun urang diudang digamis di sorban mah ibu-ibu teh nararangtung wilujeng sumping al mukarrom urang mah karek turun tina mobil eueuh nu assalamualaikum kalak well lamun ka ustad sajen mah nu diudang nu digamis marenta teh doa pangdoakeun cek ustad pun anak ka urang mah lain men tadi foto kuat eueuh nu minta doa aing keheul atuh da tuh nya kunci hirup teh hate ibu bisa seuri lantaran hate bungah direret maka belah dinya seuri rada mesem da katempo hatena kurang bungah teuing keur boga hutang meureun talamun ieu tah barakatakan aduh insyaallah darah tinggi moal datang teteh gering moal sumping nah obat yang paling manjur adalah kebahagiaan daripada ngarep-ngarep urang dibahagiakeun ku batur mending we bahagia sorangan bener ngarep-ngarep dibahagiakeun ku batur mah capek leuheung lamun bisaeun dina henteu pan aral mending we ibu nyieun kebahagiaan sorangan tak ieu buktina bebarakatakan aya di dieu mah ai ka imah mah nya susah deui we well tuh kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan di dieu pendidikan keur urang kudu bisa silih hargaan kuring Bandung oleh-oleh Bandung adalah peuyeum oleh-oleh Karawang beas Karawang lamun Garut dodol lamun Cililin wajib lamun Majalaya boronong lamun Banten gedang gemlong lamun Banten gemlong ai gemlong teh sarua di Bandung yang di Bandung mah gemlong teh gula bari amis di dieu mah ketan geuning jadi beda ngaran oleh-olehna beda budayana beda kahayangna beda matak enggeus diikat ku kaislaman teh jelema kudu bisa silih hargaan najan kuring orang Bandung ibu orang Banten diikat ku Islam sarua urang teh dulur jeung jaro kuring dulur jeung anu gaduh hajat kuring dulur jeung ibu ge kuring dulur sakedeung di ceramah ngeusan ngaran jeung dulur bahanan pandulur yuk urang duduluran amin tuh da ustad ge anu sarupa eueuh barareda aya ustad anu diudang nu digamis nu disorban heukeun bae tuluykeun aya ustad nu disarung jeung dikopeah teraskeun aya ustad nu jiga jagger geuning make topi jaket kulit pek aya nu jiga ojek online urang eta terserah beda-beda carana beda-beda cirina nu penting nu diomongkeun Islam keneh dari urang mah moal sarua moal maca tahlil ge eueuh nu sarupa aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih meureun ibu ge osok nempo nu tahlilan aya nu tungkul geuning la ilaha illallah les hees eta mah hudang-hudang deuk dahar aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah cinta mang stop heula na teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag gideug ngarah teu sare anu paling paur nu muih
sajam setengah atuh muih haben illallah 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 bubar tahlilan kuat tias teu dahar-dahar acan golokok ongkek uger rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah rek NU rek Persis rek Muhammadiyah tetep nu diaku dina hate adalah Allah nu maha agung nama jeung kudu pasea mun Islam jeung Islam pasea ti ditu takbir ti dieu takbir tuluy parasea nu keprok mah bangsa batur nu rugi lain Kristen nu rugi lain Yahudi nu rugi lain Hindu tapi nu rugi umat Islam eta sorangan matak geratahan diri tong hayang pasea jeung dulur lain emang gurger wae atuh da hikmahna beda ibu jeung salaki pan beda lalaki mah kumisan janggotan pan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot tugasna ge beda lalaki mah ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih ibu teu boga beas jebleh meujeuh ditanya ku salaki kunaon maneh jebleh teu boga beas kumaha ceuk salaki pan aing bagian usaha ngamangul beas sakarung ibu ceurik jadi cager lantaran salaki ikhtiar nu paling paur lalaki sarwana kunaon maneh ceurik teu boga beas hayu atuh urang ceurik duaan ngadon paeh duanana lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan ku beda borosot Cipejuh ai hayang seurah mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing matak tong anti dengan perbedaan Roma Irama dakwahna ku nyanyi dakwah keneh ibu tong ngagenggeureuhkeun mak nyanyi aya dakwah ku nyanyi bae da eta mah carana da Roma Irama mah sorana alus atuh matak cetot ti Tajong ge make nada pan ibu mah urang Banten cetot ti Tajong au Roma Irama cetot ti Tajong au kabanjur ku cai aduh ibu nyebut aduh coba Roma Irama kabanjur ku cai aduh Roma Irama jadi kenek bahaya mun kuring jadi kenek alus Banten Serang dua deui ceu coba Roma Irama jadi kenek Banten Serang dua deui ceu kumaha penumpang Banten Al-Fatihah kacau matak jelema geus boga takdirna masing menang tete dakwah ku nyanyi akeun bae da urusan Roma eta geus di Roma mah alus atuh sorana ge badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam pan aya tungtungan alus naon eta budaya naon budaya nada naon nada seni matak di urang mah sagala rupa ge make seni adan make nada cobaan adan teu make nada teh jiga badami atuh Allahu akbar hayalah sholah boro adan dikitu-kitu di alus-alus wae eueuh nu ka masjid komo dikitu-kitu makewe nada Allahu akbar tuh matak lamun adan alus tong ditapelkeun na isya na subuh lamun jeger tadi na subuh lamun nu alus dina isya ngarah babari sare matak lamun di dieu aya jeger tah wayahna preman adan teh subuh adan subuh teh pan bari ku preman dihoak Allahu akbar hudang jelema kabeh datang ka masjid lain deuk salat teu kagebugan nu adan tuh menang ibu lalajo dangdut pek bae aya resep mah ngan nada na tong diasupkeun kana adan tapi omongeun pan aya lagu dangdut mah aya cengkok seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu kahayangna urang dia gitu-gitu menang pek ngantong pahili jeung nada adan ti omongeun maknya adan juga dangdutan hayalah sholat hayalah so kos nu gelo Pak
Urang Banten sok mapatahan panganten karena sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Alus we urang Sunda. Kuring pan Jawa Barat geus misah pan Banten mah nya. Tapi budaya mah pan anger. Sarua. Dia ge sugan aya beda henteu ngan sakadar hiji nu bere teh kotok. Ayeuna abdi mah kotok teh ti hayam teh. Aya di dieu mah daging hayam. Batak bieu geura tuang cenah sareng daging kotok teh sudi cing teh. Nah, da kotok teh abdi mah kotoran hayam. Di dieu mah pan dangdeur. Teu abdi mah sampe. Geura dahar dangdeur. Naon cing teh dangdeur? Oh, sampe gini. Jadi hanya sebatas beda istilah, sarua sampekeun disampekeun ngan beda ngara. Heeh ya. Ustaz sote di Bandung. Da datang ke Banten maka Pandeglang disebutake mama abdi teh. Mama nana gerhana. Yai cing teh mama mah teh abdi mah geus kolot. Leos ka Garut jadi aceng, Pak. Ceng nana. Nah, cing teh ngahina mah jeung aceng sini kurang mana gerhana. Beda-bedanya sesebutan. Dan abdi kades, dan abdi lurah, di dieu mah jaro. Heh, bener tuh. Pedah we bieu itu cenah jaro. Naon cenah jaro? Oh, kades jaro. Nah cing teh beda bahasa, tapi eta keneh. Maca sholawat beda di urang. Lamun di Bandung maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bandung geblus ka Banten pantara regeug sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulillah. Hanya sebatas beda nada, anger nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Matak di urang mah penting make nada teh. Nyawer bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Ta meunang ngan ulah dibawa kana Fatihah piomongeun. Bapak salat tarawih mangkana di tukang 80 jelema. Nah, ipal baca Fatihah ku juga nyawer. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha waladolina eta. Jadi nu teu meunang teh pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pancuran. Lamun kades silahkan dakwah dengan cara kadesna. Lamun ustad pek dakwah ku cara ustadna, mun ibu dakwah ku cara ibuna, barudak marawis pek dakwah ku cara marawisna. Ternyata urang TKBG pendakwah asli. Mata kuring jadi ustad, jadi aya pak kades sok. Ustad jadi kades, kades jadi ustad, kacau dunia. Situ percaya. Mun kuring ngalam macakan dia saminggu jadi kades, mau teu ancur Banten ku urang atuh. Matak abdi mah teu hayang jadi kades, deuk jadi ustad. Yang jadi ustad mah geuning genah ibu, beletak beletuk beres amplop geuning. Coba nu jadi kades haben oge sambutan, wasugan panitia punten Pak Kades Pak Jaro ieu tila sambutan. Pak. Malah jadi kades marugi loba weh muludan. Hampura teh nyumbangnya kudu rada gede. Bener. Pan panglima urang teh kades teh. Bisi aya mau ngamuk gajah mata kades bagian anak. Lamun dina peuting ieu aya mau ngamuk gajah mata, urang mah rakyat urang balik ibu keun we antep cenah di singareupan. Aduh. Karena antep hayang nyaho. TNI dakwahna ku cara KTNI-anana. Polisi dakwah ku cara polisina ngamankeun nagara bisi aya musuh ti jero jeung musuh ti luar. Maka TNI mah woweg daweg gede sorana. Kamari Agustusan meureun upacara gua tarik geuning. Komandan Sang Saka Merah Putih Orwo Gerak TNI ayeuna teh bejan di puskesmas macan cager genggerongna teh. Da tarik teuing. Keheul atuh da. Tah lamun polisi bagian maca undang-undang.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI tah lebe bagian ngadoa engke mah tukeurkeun geus lebe di teh maca undang-undang Allah pan kudu aya ngadoa mah geuning nya Al-Fatihah kitu. Ayeuna lebe teh maca undang-undang moal teu undang kurumu we undang RT bari mawa proposal masjid gerak cicing dina tugasna masing-masing ngan lamun neng deuk neangan pisalakieun utamakeun maka ustad. Nah ustad membijaksana umi tos nyangu teu acan abi keun we urang puasa matak ustad mah begung udah habeun we puasa. Lamun TNI ibu rumah tangga jeung TNI kudu siap sagala rupa, geran nyangu siap 86 kudu kitu jawaban. Lamun polisi mah acan nyangu bapana prit ditilang suku aing. Omeureun eta ge. Batak jigana prioritas utama mah boga salaki mah ka ustad. Bijaksana ustad. Tapi wajar TNI gitu wajar, polisi gitu wajar, bahkan kudu banyak ya polisi yang nembak penjahat lebay tewak maknya teuing gehel polisi mah di mana-mana ge panggil jeung penjahat angkat tangan gitu atuh ya angkat tangan. Baik kayaknya ada beberapa ketegan ke rumah ibu urang mah tanggung jawab itu nu susurian ku silih suntrungkeun ya. Silahkan berdakwah dengan carana masing teu kudu riweuh Pak, teu kudu riweuh tong kabawakeun ku sakaba-kaba. Urang mah pigawe we tugas pokok anu utama urang yatim gera tulungan, miskin gera bela, nu bingung gera tulung, rakyat leutik pek gera longok. Eta we tugas penting utama mah teu kudu papaseaan antara urang jeung urang. Well, ya. Genah sote make nada ibu. Matak di Indonesia mah make nada di masjid. Aki-aki geuning aling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjahaha les eueuh ma salat subuh aya ret 5:30 maghrib. Aki-aki takbiran dalin barudak atuh da bapak teh kudu reuwas poe ayeuna. Barudak urang teh keur digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Matak batur make kongkorong manehna ge make nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Naha kongkorong lajada ladang COD warna lagi kuat koneng teh koneng pisan nyaho abdi mah keur nyer kitu tempohan hiji-hiji. Kumaha ceuk urang Sunda ulah adean ku kuda beureum entong gaya ku meunang nginjem bener ta ceuk Sunda mah. Jeung silih tunjuk nu maneh cenah lajada nya bubar teh dia moal teh silih cakar entong mun urang hirup sangsara geus temongkeun ka sangsaraan teu kudu sok beunghar. Ah, sok beunghar teu ari teh. Heeh. Geus lah teu kudu riweuh hirup mah tarimakeun kana kanyataan. Apa adanya kuring ge tiba heula kieu kieu we. Teu bisa jiga batur bae we deuk dianggap heung teu kajeun. Batur rek resep pek deuk nyewa sabodok. Dan nu penting mah indung jeung bapak urang. Indung bapak urang mah pan nyebut teh ka abdi teh kasep we. Kasep cenah kitu. Kadar eta urang dia nyebut juga bagung, nyebut bagu, juga sero, nyebut ucing mangsa bodoh. Wawuh henteu apal karek ayeuna juk nyebut bagong kunaon dari ibu.
Sadil atuh da. Matak barudak digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Akhirna tiung denai, baju denai, HP Oppo karena hutang babari poho. Matak lamun ibu hayang apal ilmu ngaleungit, tempo jelema nu gebleg hutang, lus we sia eta. Kade seuri ulah bari ngareret kana boga hutang ti omongan. Komo bari ditunjuk mah. Apaan gitu? Ai mimiti datang kuat, aduh muji-muji. Di mana penting? Pangaosan. Ah, maneh mah da soleh. Ka ituna teh geus muji ibu susuganan. Pan ibu geus disebut soleh, ai pas diejrokan teu mere. Pan sieun ti balik, tina muji jadi goreng. Mata kapaksa jadi mere. Kewe cenah sabulan, ai geus 2 tahun teu mayar-mayar. Kumaha tah? Bebaskeun. Nah, da moal matak jadi leungit harta moal. Nu aya ge ngadon nambahan harta jeung boga pahala. Hayang ibu nambahan harta. Hayang boga pahala. Bebaskeun hutang. Kumaha ceuk ibu teu sudi teuing. Ararese hirupna. Tuh. Matakeun alam perbedaan mah mangsa bodoh. Bener? Tugas ibu ngagugu ka salaki, hormat ka salaki teh. Lain dangah wae atuh. Salaki datang ti panjabaan samut na lawang panto. Bapak geuning sumping rengkuh ieu teh ceuk, lain kieu wae atuh. Kumaha ceuk salaki nya. Capek bapana nya, leos ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula bikeun ka salaki. Punten bapana, cai teh teu ngangge gula. Suruput ku salaki diinum teu kuat amis. Ternyata nu amis lain gula, nu amis teh budi pamajikan ka salaki. Kajian nu dibikeun tah ieu panta, aing ngocobrot wae mah pamajikan kalak hayang ngadagor. Usaha leutik, ai barang hakan minum kuat hayang nu kitu. Sok gaya hirupna teh. Inum ku bapak isu ke rumah sakit. Naha lambung kambuh. Naha mikiran banget pemajikan kuat rungsing gitu. Suntangan ka salaki teh. Beres gitu bawa kacai bapak beli bade ibak dakul mandi beres mandi siapkeun sarung koko jeung kopeahna kebutkeun sajadahna mangga bapak netepan heula dakul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup menta hampura ka salaki teh ibu bapana capelung saripuh tunu geuning bapak melaan jisim abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap saibah jampal abdi ti bareto nepi ka ayeuna can bisa njugemakeun kanu jadi salaki. Hampura Pak, ieu ceramah jero teuing, matak alolohok ke ku eueuh nu kitu. Tak komo belah dinya mah teu pisan. Nu aya ge salaki datang teh langsung we nagog tina lawang panto menang duit teu. Kumaha ceuk salaki boro-boro, da sia mah teu ngarti kana Bang Emok MBK. Kacau. Matak baiti janati rumahku adalah surgaku. Di mana eta letak surga? Di ibu. Ibu baeud ka salaki ampura 7 poe 7 peuting salaki kasiksa bu bisa percaya Pak bener Pak mata kajian TNI kajian polisi kajian ustad kajian jeger hampura pengendali segala-gala ieu tah kaum ibu-ibu TNI nyekelan bedil sanggup ngalawan Israel siap nyokot penjahat mampu tapi TNI teu mampu ngelehkeun pamajikan nyieun kalakuan goreng kapanggih ku pamajikan dijemel ceulina ampun mah moal sakali-kali deui matak ieu tah pengendalina kaum ibu-ibu Pak Kades ge sarua pidato Pak Kades hade atuh saha nu teu sieun ku Kades saha nu teu sieun ku Jaro tapi hampura Pak Kades nyieun kasalahan hareupeun pamajikan ditunjuk eta irungna Pak Kades moal sakali-kali deui nya matak ieu tah aduh manusia paling super mah ieu tah bener baeud da 7 poe 7 peuting salaki kuat begung awakna teh matak baiti jannati rumahku adalah surgaku teh ciptakeun amis budi ka salaki di imah saha ibu loyen siap sugan we tah ceuk bapak-bapak nu di tukang kahayang teh da kadarengieun tina ceramah eta teh ceuk bener mah dibere duit kakara aduh nangkep ka salaki abdi sana
da duit gede ai palbah salah kitu mere duit mah papelengkingan dina kursi bisi rek sare di dieu luhurna 500 handapna 50 ngan lamun di dinya pek molor jeung tumila gitu kacau apa gitu mata ladang muludan teh kudu aya bukti kudu katempo ku batur da ai memperingati kelahiran Nabi mah enteng ulem ustad bawa sound system kori hadirkeun jamaah datangkeun geus bubar ti dieu ditanya ti mana peuting muludan saha nu ngocoblakna nana gerhana menang naon kitu we rame geus ya Pak naon hikmahna bawaeunana pigaweeunana asa eueuh matak mi eling kelahiran Nabi soal babari nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi ta eta mah rada hese mi eling kelahiran Nabi mah babari tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah 12 Wai benernya ya abdi panyata di Garut pake di Banten nah itu kata hoak itu gajah nyebut gajah kanu genut gajah bener dah bahasa ke beda Pak mun Garut melentong punten Garut jadi nyebut mangga teh jelema geus di ditu mangga di dieu keneh lamun Banten Tegeg juga Bandung sarua Bandung jeung Banten mah teu pati beda bahasana Tegeg mana oi kalebak deuk ngala naon dangdor maraban hayam wae beda di Garut melentong kur tititit aya di Banten mah dihoak hayam teh da eta bari nyinyiran minantu kur tititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu mata isukna teh hayam teh leungit dicekekan ku minantuna di Bandung beda jadi mengeslah urusan perbedaan nu muludan jeung nu teu muludan bae nu muludan heuh urang meureun ibu ieu teh keur muludan pan aya nu tara heukeun bae teu nanaon teu kudu jadi piomong da sebenarna mah nu penting mah lain muludan jeung henteuna mi gawena da ibu ge aya nyebut subhanallah mah bisa jeung beo ge sarua atuh beo bisa subhanallah bibir ibu bisa subhanallah mana gawena naon atuh gawena subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut ai urang bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu bibir subhanallah batur meuli mobil ratu gaangen bibir subhanallah batur meuli tanah si eta ngadon sakalor bibir subhanallah batur meuli motor ngadon paeh berarti nu nyiksa awak ibu lain Allah naon eta kahayang sorangan mata hirup jelema tong sok loba teuing kahayang ngewa kudu bisa narimakeun imah urang bututkeun bae anu penting ngeunah di cicingan daripada gedong sigrong anu batur bari hakikatna mah pan sertifikatna mah di bank kabeh teh mata lalajoan hirup si miskin waktu sare kusak waktu dahar am terab ongkoh nu beunghar mah repot teu dahar oge kudu leos kolesteran anu mahal sabab kudu diukur takaranana ku dokter opat sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut apal beureum apal hejo sakali ngahuap ratusan juta coba nu miskin teh diatur ku opat sehat 5 sempurna nu penting mah teu rabe tungtungna jag geuning eta bener nu beunghar keung ku tuyul da loba duitna nu sangsara teu keung nu beunghar nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto ngarah tuyul teu asup nu miskin mah tara nyieun nu kitu naha pantona ge hujan matak tuyul teh blus-blos we geuning kajongjonan hirup mah lain aya di nu beunghar geuning aya di nu miskin tapi lain harti ibu kudu miskin lain pek sing baleleunghar ngarah bisa ibadah ku harta sabab masjid runtuh kudu ku harta budak sakola make harta sodakoh ku harta zakat ku harta ibadah haji ge ku harta
lain harti kudu sangsara ngan lamun kaitu nyuduk kadi nyuduk usaha ti hotat bebeakan tapi anger sangsara gewat tarimakeun bisa jadi Allah nyalametkeun ku cara kasangsaraan. Ibu pernah piknik apa aku merah kieu tara piknik dong lain habene usaha beunghar henteu gering heueuh piknik ka Bandung ka Ciwidey kantos ibu ka Ciwidey tiisnya di ditu mah nya di dieu mah rada panas tapi panasna hawa di Banten moal sapanas kabogoh di kawin batur tah ieu nu ngoceak tah orang pertama anu ngalaman dek piknik ibu teh ka Bandung duit geus dibikeun 1 juta keur beus babekelan geus nyieun gemlong jeung sagala rupa ongkos geus siap ibu teh ngadon kerek dina kursi ditinggalkeun eta ku beus amek teu moal teu jejebreud ka salaki rada gelo coy supir edan cek salaki kunaon ditinggalkeun dek piknik aing jadi teu tulus hanas duit keur Bang Emok dibikeun heula keur ongkos amek ibu teh eta ka supir tingali sia ku aing mun balik dicabok cek ibu ngalempreh cicing dina kursi cetrekeun TV jam 10 aya berita di RCTI diberitakan bus dari Banten tikusruk kana jurang maot kabeh dek amek moal amung aing mah hayang amek cara Allah dek nyalametkeun manusia moal ka harti logika matak jalma nu sangsara bisa jadi Allah nyalametkeun ujian tina harta bener Bu nya matakna urang tong sok ngaranggap remeh ka jalma nu sangsara bisa jadi Allah dek nyalametkeun perkara ku kasangsaraan nu sangsara dihina batur diledek batur dicaci batur dipitnah batur ukur bisa nyegruk tengah peuting bebeja ka pangeranna Gusti nepi ka perih-perih teuing ieu kahirupan diledek ku batur coba nu beunghar dihina batur langsung teteleponan ka ditu jeung ka dieu backing pabalatak jeung loba serang oi beunghar nu miskin meminta tulung ka tetangga gebiheung digugu da eueuh duitan atuh nya bener matak cek kuring ge reret mah tuh si miskin jelema beunghar goreng kalakuan pada muji beunghar goreng kalakuan pada muji jelema nu sangsara alus kalakuan pada ngaledek direret ku juru panon ibu boga dulur beunghar sagala di aku wargi abdi coba nu sangsara panggil di jalan kuat mung nanya kunaon Aisyah geuleuh atuh da tapi kok aya dulur beunghar mah wargi abdi aya nu sangsara mah pas hajat oge geuning aduh teh tanggung mah wadah jadi babu dadakan tong sok kitu jeung dulur teh anger darah mah moal besa dikumah matak memeh urang barang bere ka batur teh bere heula dulur ulah ai ka Bandung di Sumbang ai dulur ngap-ngapan teu dibere nanaonan ari ibu bet kitu peta well aduh bari ngareret ka dulurna teh sedih lah tuh dah tah nu kudu dihargaan lain nanagerhana da kuring jelema jauh orang Cimaung perjalanan 6 jam hargaan mah ustad setempat ieu mah ari nu jauh dihargaan aya ustad setempat dilih ledek sedih saajeng teh ibu ustadna ustad kukut we kuat dianggap anak me ustad geus pikir tong sok kitu hargaan mah nu deukeut tong ngahargaan jelema nu jauh bener matak nu deukeut ibu maot ditahlilan ku ustad nu deukeut ibu gering didoakeun ku nu deukeut bejaan kuring Pak Ustad nuju di mana di Cimaung di dieu aya nu udur terus ka dieu deuk naon kacape-cape teh ditu ka dieu matak hargaan mah jalma nu deukeut ulah pecah belah Banten ku politik ulah deuk ngadukung si A deuk ngadukung si B deuk ngadukung si C anger ibu kun payakun ma Allah nu boga pamari geuning nu milih Prabowo asa aing pang Prabowona nu milih Anies asa aing pang Anisna nu Ganyar asa aing pang Ganyarna pas ditanya cinta tatangga maneh teuing wawuh ge henteu pan bodor teh matak politik nu alus mah ieu teh politik rakyat cinta bu nu milih Anies Baswedan hayang jiga Jakarta ari ibu di mana di Banten nu milih Prabowo jeung debu nah milih Prabowo karunya 3 kali eleh wae
kusabab lo manu karunya jadi gini gitu da karunya kasugan we atuh Prabowo ge karunyaeun ka urang ulah ai urang karunya ka manehanana dijadikeun presiden heuh susuganan atuh manehanana ge presiden teh Prabowo sing karunyaeun ka urang nu Ganjar Pranowo sing teu beunang Ganjar Pranowo dewasa koloteun naha huisan kabeh politik rakyat leutik ulah dicoba Pak tara pernapas ya deuk nyoblos ge badami heula mane Anies banyak orang Prabowo heuh atuh hayu urang coblos we tiluanana hayu gitu matak hargaan mun deukeut ayeuna Prabowo geus jadi juk telepon Pak Presiden di sini ada yang meninggal jawabanana sorry ye coba Ustad nu deukeut Pak Ustad aya nu maot pasti eta Ustad ngejawab oke gas batak geus hargaan mah nu deukeut tong sok hargaan anu jauh kuring datang ka dieu hiji diulem dua dibayar tapi Ustad setempat Pak teu dibayar ge daraek laleukeun matak hargaan mah nu deukeut bener sadeui anu sok dihina ku ibu hancip lamun KTNI mah ngahormat ka polisi ngahormat ka hancip mah urang apal ieu terus ngahina hancip dulu lamun hancip keur PBB ini pasukan baris berbaris ibu keur upacara kumaha cek ibu aduh tentara Dorakati Inung tong sok kitu ka hancip teh teuing moal sabab zaman Presiden Soeharto mah hancip teh bermanfaat aya siskamling sistem keamanan lingkungan sanu tanggung jawab hancip aya nu naik ka desa aya babinmas jeung babinsa keukeuh we jegerna tingkat RT mah hancip matak bisi dede hancip sok abdi dihormat hargaan teh nu deukeut mieling kalahiran Nabi soal babari tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah tapi nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi naon atuh angka 12 teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah tulis ku ibu tuluy hitung hurufna 12 Muhammadur Rasulullah tulis hitung hurufna 12 paingan cokolot yang sing balik kalakuan lamun maneh maot dina kaayaan teu balik kalakuan cilaka 2 tuh nu tukang oh eta teh nya ternyata la ilaha illallah teh 12 di jerona dina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aya nilai iman Islam ihsan iman Islam ihsan iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 tambah hiji matak jalma maot teh kudu bareng jeung eta salamet matak nalika aya nu maot geuning doana sing ditampi iman Islamna dihampura sakabeh dosana mun ibu hayang dihampura dosa ku Allah maka ibu kudu asa kampura ka jalma nu dolim ka ibu nu rujit ka ibu nu geuleuh ka ibu nu cua ka ibu batur baeud urang seuri batur pedit urang mere batur cua urang cinta heuh bener matak diomongkeun aya kanyataan mah pan lain kitu salaki baeud ku ibu ngadon leuwih kunaon saya teh begu baeud coba lamun salaki keur baeud ajak seuri baeud insyaallah jeung da salaki baeud mah ngewa kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun atuh matak lalaki mah tong sok buat baeud ngewa mun ieu ta ibu aduh baeud alus komo nu kemu baeud kuat jiga jeruk deuk bitu atuh matak cek urang mah awewe goreng lalaki goreng la ilaha illallah naon eusina teu aya deui pangeran anging Allah la ilaha illallah teu aya nu minterkeun anging Allah la ilaha illallah teu aya nu ngarejekian anging Allah la ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun anging Allah ternyata manusia bisa dibisakeun jadi dijadikeun alus oge dialuskeun matak setiap jelema nu boga la ilaha illallah alus teu ngarasa alus daek teu ngarasa daek pinter teu ngarasa pinter naha kabehanana ge di
aya Allah urang masa kadar katitipan wungkul bener ibu baheula geulis ayeuna geus kolot meotan tolak atuh ai bisa geuning teu bisa nolak artina manusia teu walakaya gumantung kumaceuk anu ngigalkeun buk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol 30 kahandap geulis 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan 5 budeg-deg awak ngabeukahan kasur nomor hiji beaku sorangan salahkina lakop kana tabeng da kaseretkeun tapi matak nu ngaran manusia teu walakaya la haula wala quwata illa 12 Rabiul Awal ternyata 2 kuncina iman Islam ihsan iman genep Islam 5 ihsan hiji dijumlahkeun 12 dina kalimat la ilaha illallah eusina teu aya deui pangeran angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah matak satiap manusia boga la ilaha illallah moal sombong dina hirupna da kabehanana ge ti Gusti boro-boro harta bana boro-boro pangkat jabatan pamajikan ge bapak sakadar akad nikah perasaan bapak anu bapak geus dipentama ku Allah bapak moal bisa mempertahankeun eta pamajikan wah salaki maot nurek milunya sugan salaki maot teh ibu mah wah garus zat bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we ka alam kubur lamun urang tukang ngubur-ngurepkeun dijejak ku aing jugrek milu maka itu agane geblus maka jero kubur moal teu roroesan tungguan we 100 ke 100 poe aduh nurek milu dangdos deui buuk dibereuman deui halis disipat deui aduh rok diponokan deui geus poho kana maot mah begerna ge wajig angkot 3 penumpang wadul wungkul cinta teh geuning wadul mata kieu keur ade-ade ulah dolobang ngagulung cinta digawe sing baleg da geus boga duit mah hayang awewe nu kumaha bakal nuturkeun aya ngaran-ngaran lalaki teu boga usaha sanajan kasep ngarempereng koneng awewe ge kadang-kadang hayang nyeduhan mata kieu loba budak abg tong katipu ku bibir jaluk bobogohan nu poek geus reuneuh mah kolot nu wirang bu so ieu barobogohan mangawaradul wungkul jatuh ti tajong kumaha ceuk abuhna kamu sakit kumaha ceuk budak awewna iya ke puskesmas ya kumaha ceuk budak awewna ih kamu perhatian banget tempo ieu kolot jatuh ti tajong kumaha ceuk salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh matak tong katipu init-initan mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iindiaan coba nugas kolot dibonceng ku motor butut luncat harita keneh teu hayang kudu ngadorong dijejak motorna ganti cek aing oge atuh matak kamu plase nu ngaran hirup mah Pak kamu plase geuleuh atuh da mempeng di dalam budak ABG putus jeung kabogoh jebleh na make jeung kudu ceurik dahar jadi suda sare jadi sudi kabegung-begung awak putus jeung kabogoh penta ka Allah ya Allah da kaputusan mah anu salira abdi pegat jeung si eta gentosan kudu langkung sae tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng nu Allah nu datangna na gerhana kudu galau-galau teuing Allah dek mere nu alus pan ibu ge baheula bobogohan jeung nu kasep geuning jadi jeung nu petot mana alusna jeung nu kasep masuk kasep bobogohan ka ditu jeung ka dieu moal burung payu matak lamun ibu boga salaki kasep moal jongjon eta hate tapi ibu boga salaki goreng ku jongjona dek balik heug henteu kajeun dek beger deui pek dilapurkeun naha moal beger nu goreng moal da biheung payu atuh Pak ieu teh ngaranna hikmah matak teangan hirup mah kuncina hikmah rajaban muludan tong dijadikeun alat dongeng tapi jadikeun naon hikmah natina muludan ternyata urang dek eling kana akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang taong akhlak Nabi seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sanggup seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara mana buktina Nabi Muhammad setiap perkara nu dipenta teu boleh dibikeun ya Rasul aya korma korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk lauk disair dibikeun
lamun bener ieu muludan hiji waktu bakal aya jelema datang ka ibu barang penta pek bikeun. Teuing insya Allah waradul. Tah tanya jam tangan kuring penta ku ibu dibikeun moal. Lamun kitu berarti kuring karek bisa nyarita can bisa ilmu nyata. Penta bajuna dibikeun moal, penta calanana dibikeun moal. Nah urang balik kudu tataranjang ke Bandung tong sokos nu gelo ibu hirup teh teuing. Anger pak manusia mah didinya tempatna iwal ti Nabi Muhammad nu perkara dipenta langsung dibikeun urang mah cantang tuh bener. Ya niat salat subuh di tengah jalan aya musafir Yahudi anu lolong pan Nabi mah beres salat subuh teh ieu niat ka imah Siti Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul kanggo saha keur Yahudi anu lolong ditatap diusap ditanya lapar jeung henteu tuluy dihuapan Yahudi lolong dihuapan. Coba urang barang bere nu sok ka masjid dibere nu tara ka masjid antep nanaonan hirup kitu saruakeun matak anu kadul beuki kadul teh bae ada cenah teu burung kabere. Pok Yahudi ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Bayangkeun Pak Nabi nu ngahuapan, Nabi nu ngajamin kahirupan, tapi Nabi nu dicarekan. Andai kata ibu, barang bere kata tatangga ngaledek ibu ngahina ibu, dek mere deui moal. Alus muludan teh eueuh tapak, alus. Nabi Muhammad 15 tahun ngajamin Yahudi nu lolong, maka Nabi dicaci dimaki 15 tahun dicaci ku Yahudi anu lolong. Kali deui ibu barang bere kata tatangga ngahina ibu ngaledek ibu bebeakan dek mere deui moal alus istiqomah hade lah. Jadi muludan tiba heula nepi ka ayeuna teh geuning karek mi eling kelahiran Nabi can eling kana akhlakna Nabi bener. Tinggal tanya nu ngomongna eta kitu bebengok maneh sia teh nana gerhana apa Nabi mah ulah disebut ustad geus we nana gerhana tos we. Pan bebengok maneh nana gerhana abdi lamun barang bere ka tetangga ngomongkeun abdi ustad lah piraku nu sok ceramah manya teu akur jeung Nabi. Odok mere deui odok ngan tungguan saminggu lamun sia tengah budah komo ongkek uger berarti dienrin ku abdi Pak. Keukeuh urang mah moal bisa saperti hatena Kangjeng Nabi lantaran Nabi mah wahyu urang mah nafsu bener. Geblus kana bab rumah tangga moal aya nu panghebat-hebatna memperlakukan seorang istri selain daripada Nabi Muhammad. Tara pernah tutah-titah lamun pamajikan keuriweuh beda jeung pamajikan beda jeung salaki ibu. Kajian ibu keur dicai, keur nyeuseuh ngagemol budak hohoak. Kopi mah hayang surga, kopi. Ibu dah hayang ka surga, kahipnotis ku bibir salaki, leos ka dapur ku tongtrang nyen si kopi. Budak teh pan lehwan kecrot karena cai kopi kocekeun bikeun ka salaki mangga Pak lebok. Salaki kuat di enrin moal aya perilaku terbaik ka seorang istri iwalti Nabi Muhammad. Siti Khadijah nuju wiridan Nabi tara tutah-titah nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira nyanak gelas nyalira suruput Siti Khadijah ngeluk tungkul ngagabruk Nabi ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi tah ladang muludan teh bab rumah tangga eta ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Ibu nyokot teko salaki ibu nyokot teko sorangan ngagoreng sangu sorangan tuang sorangan odo kitu nah atuh miwarang kacadunakeun merek kieu mah pasti nage salaki ngagoreng sangu teh keur naon goreng sangu sakalian jeung nu abdi kararaco aing mah. Tapi Siti Khadijah benu ka abdi nepi ka teu miwarang cek Nabi teh henteu. Jadi Siti Khadijah mah hayang dititah lamun pamajikan bapa majigana mumual dititah. Siti Khadijah keur tunuh di piwarang kamana ya Khadijah bade kulem tunuh nyaan wios lamun kami miwarang ngadak-ngadak buringas. Jadi Siti Khadijah mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas. Talamun merek ieu tah jika nate keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh
maka mananya sare atau ya kima setengah 10 ini ngebeco soe kena TV da anger listrik parma aing deui lain bapak dek nitah dek naon pang niuhkeun kopi aduh sakitu lambung teh geuning dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokod ku sorangan nu nginum maneh dek sare geblus ka kamar disimut tapi dadana hurung si horeng keur lalaju YouTube na gerhana nepi ka ngadorakakeun maneh lalaju YouTube ai salaki benu nanaonan ari ibu tuh nya moal aya laki-laki terbaik iwalti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rumah tangga di masjid akhlak Nabi ya Abu Bakar kunaon si fulan teu datang udur ya Rasul kunaon udurna panyakitan kumaha ceuk Nabi urang longok kumaha ngalongokna Kangjeng Nabi kanu udur bejana anjeun gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300.000 heuku bahasa ayeuna kumaha ceuk Nabi tah ku kami digantian matak didoakeun kuno udur ya Rasul sing sehat ibu lamun namun gering kitu teh bejana ceuk gering sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha ceuk ibu sing kuat sing sabar keun bae keur diuji kumaha ceuk si itu kahayang teh da manehna gering pek teh heueuh jetot teh urang nu gering si itu dendam bejana maneh balik titeun urang gering geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kok si itu ngomong sing kuat sing sabar keur diuji nah da bubar gering teh kadon mumusuhan Nabi mah toong pati masjid teh saha di antara urang nu boga duit leuwih cek Abu Bakar abdi ya Rasul kadiekeun karunya nyamikiran gering nyamikiran beas urang bebaskeun lahirna urang bebaskeun batinna mata kunaon zaman Nabi masjid pinuh lantaran nu di masjid merhatikeun jelema nu teu di masjid aya di urang ayeuna sok merhatikeun jelema nu di luar masjid kitu nya berarti muludan urang mah karek memperingati kelahiran Nabi can bisa memperingati akhlakna Kangjeng terakhir teh ngeusan lain ieu da urang geus tajam jam 11 tuh naik setengah 10 anu 11 jam setengah na ribut teh sadar diuk teh tadi oh jadi abdi teh keur ngomongkeun jeung jelema nu teu sadar-sadar astagfirullahaladzim naik setengah 10 anu geus jam 11 sajam setengah piraku teu cukup nah hayang nepi ke jam sabaraha hayang dugi jam 12 itu ibu cenah hayang nepi ka jam 12 keun we antep manehna sorangan urang balik we nah terakhir abdi rek ka Cimahi isuk jam 10 jadi kudu init jam 7 jadi jeremari weuh geuning panya teh jadi kiai teh ngeunah pek capek matak bisi bapak hayang jug we ka itu ai panya urang jadi penceramah teh ngeunah pek teh ripuh Pak dahar hese beger hese keun aya dahar mah bisa di restoran eta palebah beger hese nah jelema dikenal batur mah riweuh karek oge bobogohan ngabdi bonceng jug langsung diomongkeun aduh Ustaz Nana ngabonceng awewe nah kudu ngabonceng doma gitu paur Abu Bakar Umar Utsman Ali ngariung deg ngariung aya naon ya Rasulullah kami bisi anjeun hayang apal berita nu alus berita nu pantes di akhirat jaga antara kami jeung eta jelema ibarat curug jeung jajangkung saha eta jelema nu nyaah ka budak yatim jeung yatim piatu tah minimal atuh nu terakhir Pak beres muludan teh atuh nyaah ka budak yatim ulah aya bulan Muharram disebut tahun yatim dibere santunan budak yatim satahun sakali urang teu gablek ka era nah memangna budak yatim hirupna satahun sakali kudu jiga Nabi atuh kamana indung teu aya kamana bapak teu aya kumaha ceuk Nabi daek teu anjeun diangkat jadi anak kami kusaha ku Muhammad kuring teh adalah Nabi deuk ngangkat anjeun sebagai anak budak yatim teu dihina budak yatim teu diledek naha bapak angkatna seorang Nabi
kuring ge nurutan ibu mesti dia aya budak yatimnya sok abdi disakolahkeun dibiayaan abdi adalah bapak angkatna budak yatim moal dihina budak yatim moal diledek nah bapak angkatna seorang Nana Gerhana tapi samemeh abdi nyakolakeun budak yatim urang Banten abdi duduk nanya nah urang dia geus teu sarangup kitu mau kujung dibikeun ka urang Bandung ku urang dieu atuh tadi mah atohnya ngadenga ceramah bieu atohnya ngan tungtung nanya paling ngan nyebut rada gelo sakolakeun ku kades sakolakeun ku ustad sakolakeun ku jamaah pangajian yatim bakal naik derajat moal dihina batur moal diledek batur moal dicaci batur naha inung bapana jamaah pangajian anu sakieu lobana inung bapana seorang kades inung bapana seorang ustad maka yatim naik derajat di hargaan batur lantaran bapak angkatna seorang jelema anu baroga naik harga diri budak yatim harita keneh ta eta ceuk nabi teh di akhirat jaga nu bakal panggih jeung kami ibarat curug jeung jajangkung jalma nu nyaah ka budak yatim bubar ti dia gerateangan budak yatim pang nyakolakeun bubar ti dia gerateangan jelema-jelema leutik pang melakeun bubar ti dia teangan jelema susah pang talangkeun teangan jelema bingung pang tulungkeun jelema nu gede hutang pang mayarkeun lamun bener ieu muludan nyata lamun bener ieu muludan nya berarti nu dipieling ku urang lain sakadar 12 Rabiul Awalna tapi urang ge kudu eling kana perkara akhlak Kangjeng Nabina. Hadirin kaum muslimin, ibu sing sarehat, bapak-bapak sing sarehat, Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan sing barokah elmuna, sing paranjang yuswana, sing manfaat umurna. Sim kuring Nana Gerhana sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampur anu kateda billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.